Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana ki musonib tutug rampung beres roes purugat paragat ungas anggeus mertelakeun pasal anu eta pasal teh aya patula patali sareng tata cara nyamak tina kulit sato anu geus jadi bangke atanapi ngulit kulitna sato anu geus jadi bangke gitu. Anu mana kamari tos dibahas nya. Anu mana gambaranana bila mana aya sato anu